gitu mah wapan aing teh nyaho. Wah, geus capek ti heula keur ngabagi duit jeung ieu keneh. Iya. Babagi duit itu cenah boga bubututan di tukang rongsokan. Rongsok atuh cintu orang beresan anjing setengah poe beresan segala kardus seng. Ya, teh cenah urang bagikeun duitna. Buat da ieu mah teu ngarti ieu nya ngajual aing. Tarima ka aing teh narima we di teh 20.000 ting. Wah cinta dan suruh duit teh 20.000. Besok cenah bagikan, ya orang 10.000 cinta, ya sesana ngamuk di beres sesana mung teu narima. Ya atuh si 10.000 mah nya aing sesana. Ya cai ge. So, Padahal duitna saya 20.000 ting, cebanan 2 aing 10 seurang teh ya sesana ngamuk kok teu narima. Sana mah sarua keneh padahal. Ya. nya beda. Lamun si ngomong 10.000, Ya. tawa 10.000 pan deui eta mah adil. Kan jumlahna oge 20.000 lah. Sana 10.000 berarti aing ka dieu 10.000. Si ngomongna sesana. Nu salah berarti. Nah jadi aing salah ya. Ya, coba So. mun ali 10.000 kabi 10.000. Kurang ridho atau mah. berarti Ya, heeh. geus bener. Berarti aing salah bener. Aing sih aing marangan jeung nu kami leuwih anjing.